Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka sadayana wilujeng patepang deui. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina kasehatan tur dibarokahkeun dina milik rizkina. Urang teraskeun deui nya cariosna ieu. Dina judul ngakalakeun siluman bagian ka-13. Dina carios anu tos kalangkung tos dicaritakeun kitu nya. Nuju dan juga teh dijajabkeun cenah ieu dianteur ku Ki Usrip cenah ieu. Ka Ki Ranca cenah. Malahan mah kalakah di piwarang kalemur pasisian cenah ieu. Kumaha ieu lajengan cariosna. Mangga ka sadayana caraketan. Satuluina teu loba carita deui sanggeus sagarupana tangtu atawa beres mah den juga lah dianteur cenah ku Mbah Usrip teh muru ka lemur pasisian arek neangan atawa nepungan Ki Usrip cenah anu bieu dicaritakeun ku Ki Ranca. Cak urang Tunda kayan dan juga lah anu euker muru ka lemur pasisian dijajabkeun atawa dianteur dibarengan ku Mbah Usrip teh. Ayeuna urang carioskeun kaayaan si Chandra di lemur pasisian. Si Chandra anu kiwari geus lulus cenah dina latihan atawa hayang miboga kana kamampuhan bela diri atawa ilmu pencasilat. Sanajan guruna ku Kang Obon anu masih keneh basajan. Tapi tantu wae eta kabisa teh dihargaan, dimumule, dijaga ku si Chandra mah. Malahan mah manehanna tetap we saminggu 2 kali dina malam Jumaah atawa malam Salasa atawa kadang-kadang saminggu sakali osok ngalatih. Diajar ngalatih gelut, ngalatih ilmu bela diri jeung Kang Obon. Kadang-kadang di imah Kang Obon, kadang-kadang di imahna si Chandra. Kulantaran manehanna dina diajar ilmu bela dirina geus lumayan asap cenah, geus lumayan bisaeun. Satuluina mah si Chandra teh diajar deui ngaji, nuluykeun kana hanca ngajina di Kiai Nurya teh. Malahan mah geus kawilang cenah aya kana sabulana manehanna nuluykeun dina ngajina teh. Kakocapkeun di hiji sore. Harita teh si Chandra karak beres ngampihkeun domana anu dipercayakeun ka manehanna nyaeta doma ti Pak Haji Aman teh. Sanggeus sagarupana beres mah manehanna teh rek muru deui cenah ka imahna. Tangtu bae rek balik sakumaha biasana. Katingali ti gajauhan si Chandra rada heran. Nah cenah katingali di mana teh jiga aya loba jelema. Sabab katingali pantona muka bari katempo aya sababaraha urang jalma anu keur nyemah di imahna. Sanggeus kitu mah manehanna teh buru-buru muru ka imahna. Malahan mah katingali dirinya teh aya 2 urang semah anu eukeur di baturan ngawangkung jeung akina. Sanggeus rada teges mah horeng si badah horeng geuningan eta teh Mbah Usrip anu nganter den juga teh geus nepi ka lemur pasisian. Anu ditepungan teh nyaeta Ki Imin teh. Tidinya si Chandra teh loba carita manehanna mah tuluy kacai ngalaksanakeun salat asar. Malahan mah sanggeus dahar di jero dapur misah. Henteu katempo henteu waka nepungan ka semah daharna ge sorangan we henteu ejeung tamu atawa semah. Sanggeus sagarupana beres mah si Chandra digerowan ku akina. Chandra kadieu sakodon hayo urang ngariung kadieu urang ngawangkung anjeun wau lain apan ojong den cuala teh. Digerowan seperti kitu kudu jadi akina si Chandra teh geuwat cenah nyilu
nyamperkeun malahan masa salaman kanu kasemah duaan kasih aki makomo manehana teh dikacium tangan segala rupa satuluy nama salah salaman oge jeung den juga lah punten teh engal-engal nepangan kumargi abdi teh bilih bisi gitu tah ngawagal sareng deui milihna teh tonton naonnya teu di widian nyering ngabangkong gitu tah ki wah tonah naon sabab anu diwangkongkeun teh sabenerna mah masih kene aya hubungan ujung ancun kitu nya ki naon atuh ki hubungan naon ki kuku kuring mah asa-asa ku heran ceuk den juga lah ngiluh mayeran tuluy deui bagus Rip napan urang teh nuju milarian ki Sarimin nah ieu mah Ki Imin da ari nyebutkeun Ki Imin mah kuring gue wow sabab geus lila kuring teh namun kitu teh mah tah aya hubungan ujung Ki Imin malahan mah kapan luma kuring oge pernah di iya maksud teh pernah dipiarakeun ka si Jandra malahan mah kuring oge pernah tah meuli doma nu ieu tuluy deui dibawa kitu kan pan Jandra anjeun masih kene inget teu nya dan ceuk si Jandra teh deui ngabenerkeun kana omongan mama den juga lah tah eta sabenerna mah aki oge geus ngandung timuru geus boga curiga saban-saban si Jandra pernah dibawa ku Aden cenah teh arek ngajual doma teh sabab sakapeuting satuluyna teh si Jandra teh jika anu capek malahan mah satuluyna mah manehanana teh juga anu gering tapi beda karasana ku aki teh jika aya anu beda coba kieu aki teh hayang ngadenge kana dua kajujuran ti dua urang anu beda kahiji kajujuran ti den juga lah kadua ti kajujuran ti Anjeun Jandra tah ayeuna mah aki teh hayang nyaho supaya aki teh bener-bener ngarti kana kaayaan sabenerna anu diwangkongkeun tadi ku Anjeun den juga lah jeung ku Anjeun doi Usrip sabenerna mah kuring teh geus capek geus kolot mung asup deui kana urusan-urusan nu saperti kieu tapi lantaran meureunan ari urang tulung tinulungan mah lamun teu jeung papada jalma jeung saha deui komo ieu mah urusan anu aheng jeung beda jeung nu sejen tah ku kituna aki meureun kapaksa meureunan yeuh asup deui kana perkara nu kieu ngan ku ayeuna mah aki teh geus teu hayang sosoranganan hartina mah geus lamu aku aki deui tah tapi samemehna aki hayang ngadenge heula waktu harita den juga lah bener Anjeun teh ngajakan si Jandra teh ngan ukur ngajual doma atawa aya perkara sajian sok caritakeun supaya hampang ujung aki bisa mikiran kana sabener-benerna naon anu kudu dilampahkeun ku Anjeun supaya Anjeun kaluar tina bambalu hate anu ayeuna aya anu ayeuna karasa ka diri Anjeun ngadenge kana kakecapan ti Ki Imin saperti kitu ulang dan juga lah tengah ulang tuluy manehanana ingat-ingat kana perkara sawaktu manehanana meuli doma ka Pak Haji Aman anu dianterkeun cenah bawana teh ku si Jandra anu waktu harita manehanana teh dititah ku Ki Palang teh neangan dua perkara nyaeta pusaka jeung seba teh tidinya manehna geus inget satu lainna den juga lah nyarita aduh ala ieu kuring teh hampura pisan lamun arek nyaritakeun kana perkara eta sasat ngabodakerkeun kesalahan sorangan istilahna mah sarua ujug na ngabukar rahasia anu ditutup-tutupan ku kuring tapi ari kitu syaratna mah supaya Ki Imin teh jadi naonnya istilahna mah nulungan ka kuring nya teu jadi masalah tapi kuring teh hayang yakin heula sabab anu dipiwarang dipilarian ku Ki Raja mah da Ki Sarimin lain Ki Imin lamun perkara eta mah kun
atuh ari kitu mah lamun arek kadinya lompatna kemae cenah ku bah Usrip anu nyaritakeun anak sok Usrip caritakeun ku anjeun saha ari kuring teh sabenerna. Ceuk Ki Imin teh malah nitah ngajawab ka Mbah Usrip. Satuluyna Ki Usrip nyarita, Wah kieu sabenerna mah. Oh ingat-ingat poho aki oge sawara satawara aduh sawara tak sarawa aduh lieur kagok kieu sawara tuh aduh ya intina malah sababaraha waktu ka tukang tari menapun kagok ngawangkong kana sababaraha waktu ka tukang aya murunaan 5 tahun atawa 10 tahun kuring teh asa teu inget-inget asa poho-poho kitu tah waki kitu ya aya perkara anu aheng anu ngabahayakeun anu jadi ngalalakon dina waktu eta teh mah kuring tuluy deki Sarimin jeung Ki Ranca anu aya hubunganna jeung siluman Slemin. Keur harita mah ditulungan teh ku hiji aki-aki anu eta aki-aki teh ngawariskeun elmuna ka Ki Sarimin nya eta Ki Imin teh da kusaka nyaho kuring mah Sarimin we ayeuna meureun di Imin-Imin tos teh sabab meureun Sarimin mah panjang teuing kitulah cohagna mah dina palabangaran hungkul salah ari ngara ari jalma atawa jenis nama eta-eta keneh Ki Sarimin teh Ki Imin teh Ki Imin teh Ki Sarimin teh kitu den juga lah. Jadi ayeuna anjeun lamun arek nyaritakeun kana Bang Baluha teh anjeun ka Ki Imin ayeuna teu salah jalma eta-eta keneh anu dicaritakeun atawa diomongkeun ku Ki Ranca teh. Gitunya nya atuh ari kitu mah tuh aya salahna atuh tuh aya masalahnya. Halangan bagi ya pikeun kuring nyaritakeun kana perkara ieu. Jadi kuring teh nyaritakeun urusanna untuk kasalah jalma gitu tah. Nah kieu Ki sabenerna mah Ki. Jadi kuring teh pan tadi kudu nyaritakeun perkara anu dimaksud balebah mama doma teh ujung si jantra bener pisan ari doma mah jual beli ngan lamun arek dicaritakeun mah kitu tah eta teh ngan ukur siasat atawa pitapak jang kajirat si jantra kuring teh rumasa aduh kuring teh duh kukurayeun ayeuna nyaritakeun anak sabab era ujung ngarasa salah we deui Ki. Kumaha sok caritakeun nu sabenerna blok-blak we ceuk Ki Imin. Satuluyna den juga lah nyarita deui. Ari kitu mah kuring teh nyuhunkeun dihampunten heula minta dihampura nya Ki nya. Eueuh halangan eueuh masalah sok caritakeun da ieu mah aki hayang nyaho kana urusan sabenerna sok caritakeun sing bener sok tong kagok anggap we eueuh nanaon eueuh masalah jeung aki atawa jeung si jantra sok caritakeun supaya bubur beres. Kieu Ki. Tah eta meuli doma teh ngan ukur alasan anu di teangan mah kuring teh keur neangan caos gitu Ci jang jalma anu sebakeun gebeg ngandeng kana perkara eta teh si jantra ngagebeg malahan mah cenah hatena teung teuingeun cenah urang teh arek diwadalkeun cenah tapi manehna cicing we teu ketal sabab ngadenge paroman ieu tilu jalma teh jiga anu daria mung aya anu dikagokan satuluyna den juga lah nyarita ki deui. Tah kitunya matakan kuring teh nyuhunkeun dihampunten minta hampura ka anjeun jantra ka aki oge ka tapi da meureunna kuring teh sabenerna memikir Ki da kuring boga salah teh lain ka ungkur ka anjeun jantra jeung ka aki hungkul tapi oge ka jalma-jalma anu geus disebakeun ku kuring tapi taku kulantaran kitu kuring teh hayang mun bisa mah hayang babalik pikir jeung deui mun bisa mah hayang bisa nulungan deui marawa balik deui ka jalma-jalma anu geus didoliman ku kuring kitu Ki. Ieu mah hancen mah kana bulat belit.
sok we langsung naon harita teh aya naon anjeun teh make kudu mawa doma jeung mawa si Jantra. Nya eta singkat nama Ki kuring teh keur neangan seba nu jadi alasanna teh ku jual beli doma eta harita. Aku kituna si Jantra teh tikat kabawa geuningan Ki. Nah atuh tapi teu aya kajadian naon ka si Jantra. Sebenarnya mah kudu nama aya kejadian tapi untuk kejadian geuningan cenah teh cuk si Luman teh cenah aya nu neang deui atawa hese nyokot si Jantra mah kitu ge duh ampura ge ceuk den juga bari semu era semu sieun jeung katingali manehna teh tungkul bangun anu ngarumasakeun pisan. Keur eta geus sarupa samanana mah aya perkara saneun deui anu kudu dicaritakeun ku anjeun teh. Naon cenah? Sabab kadenge-kadenge aya pakarang-pakarang pusaka gitu. Naon eta teh maksudna? Tadi anjeun nyaritakeun kapan? Jeung Ki Usrip anu hubunganna jeung pakarang pusaka. Naon maksudna eta teh? Kitu Ki. Kuring teh lamun bisa mah lamun mere caos deui kitu Ki. Kudu pangneangankeun pakarang pusaka nu disebutkan naon teh duh. Lamun tuh salah kitu nya Ki. Ku Jang Wulung namina teh Ki. Malahan mah lain ka abdi wae di pilarianna teh eta teh. Tapi jalma-jalma saja nu anu karungu ku abdi kitu teh. Kitu Ki. Sugar oge aya anu milarian-milarian ku Jang Wulung kitu Ki. Tah kitu Ki. Anu kuring bisa dicaritakeun mah Ki. Atuh mohon pisan atunya. Anjeun geus naik tujur. Jeung deui ngarumasakeun salah kana eta kalakuan eta perkara teh. Anu mun diomongkeun kana Kujang Wulung kitu Aki oge geus minang ngadenge eta teh. Malahan mah geus rame deui kadenge. Baheula eta teh kur Aki leutik ngadenge teh. Malahan mah Aki oge istilahna mah tika pernah neneangan kitu. Geus lawas ti lawas. Aya puluhan tahun meureunna. Teu kadenge deui. Ayeuna lame deui neangan aya jelema nu neangan ku Jang Wulung. Keun eta mah urang pikiran deui. Ayeuna mah Aki teh hayang nyaho kana carita jeung pengalaman anjeun Jantra. Naon anu kajadian anu kaalaman ku anjeun waktu harita. Cenah meureun mah diniatkeun disebakeun ku Den Jugala. Ari anjeun teh kunaon? Aya naon dina diri anjeun sok buk brak caritakeun ku anjeun ka Aki supaya Aki oge jadi bener kana mikiranana. Ngadenge kana carita saperti kitu si Jantra saturina mah ngangkatkeun kana sirana melong kana peunteung atawa beungeut Akina. Jika anu keur ngalenyepan kana naon-naon anu ditanyakeun ku manehna satuluyna si Jantra tungkul deui bari manehna nginget-nginget kana kejadian anu pernah ku manehna kaalaman sawaktu harita mawa doma teh jeung kejadian-kejadian satuluyna. Sanggeus sababaraha waktu manehna nginget-nginget satuluyna si Jantra nyarita. Salarasna mah kieu Ki. Kuring teh antara naonnya? Antara percaya jeung henteu kitu tah. Antara yakin jeung cangcaya deui kitu Ki. Sabab pangalaman anu geus karandapan ku kuring teh asa nyata asa henteu. Sanajan perkara-perkara anu pasti anu nyata mah saperti waktu ngajajabkeun domba kitu nya ka hiji gunung kitu pan nya dan juga eta teh katuranna teh gunung Demit teh Jantra eta teh gunung Demit nya kitu tah. Sareng deui dugi ka bumina si Aki eta teh bangunna mah Aki naon tah? Eta teh lamun arek anjeun percaya mah imana Ki Palang lamun disebutkeun mah eta teh kuncen anu dipake pamuntangan nyambungkeun kuring ka Siluman anu ngalakukeun perkara anu teu unih teh jeung batur. Ceuk Den juga bari tungkul deui saban-saban manehna nyaritakeun kana kalakuan nu gorengna manehna osok tungkul bari jika anu ngarumasakeun kana salahna. Ngadenge kana perkara eta satuluyna si Jantra nyarita deui. Keundah tuh
Ari perkara nu karar itu mah da bener eta mah urusan dan juga lah benernya kuring teh arek nyaritakeun deui anu kejadian. Sok atuh Bu caritakeun ulah panjang-panjang teh. Kieu ge salas namanya kieu. Waktosna parantos cekap kagok episode ayeuna deuh salas nama kagok kieu ya. Tapi lamun dicarioskeun deui oge langkung panjang ya. Mangga diantosnya di video-video salajengna. Ngaturkeun nuhun ya ka anu parantos like, komen, sareng subscribe na. Nanging aya cenah ya sanaos sababaraha jalmi oge alhamdulillah kitu tanya. Walaupun sanajan masih kena bisa dihitung kuramu gitu tah anu nonton karena video Kang Dagol, tapi nyuhunkeun dukungan anak gitu nya kalawan lain gitu tah kanu atas rutin gitu sanaos demek tah hitungan ramu aja dah nyuhunkeun dukungan anak kalawan lain mudah-mudahan gitu tah supaos channel Kang Dagol teh supaya nanyeur gitu tah subscribe lah enggak lebihan gitu tah supaya Kang Dagol ieu makin semangat cenah bikin semangat tina nyariosna sanaos gitu teh mahnya ngarumaoskeun gitu tah seueur keneh kakiranganana tapi mudah-mudahan gitu nya kalawan dukungan ti para wargi Kang Dagol sareng pengarang bikin semangat gitu dina bidangkeun dongeng-dongeng salajengna kitu nya eta mah ngatur kedukungan kan parantos kadukung gitu tah saling nyuhunkeun oge kana dukunganana wilujeng loba tepang deui